Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina acara carita pondok anu wengi ayeuna urang medar carita pondok dina carios Impian Riwan anu dikarya ku Isur Suryati. Mangga urang lenyepan jalana carita pondok anu baris dibacakeun ku Yudi Harja dina danget ayeuna. Pasosore kaparengan keur hade poena. Cahya srangenge koneng lir masinanglin handeup moyan nyorot kana teras. Beda ti sasari. Ayeuna mah bada asar teh barudak duanana geus mararandi, rarapih, sarareungit keur manco hareupeun tipi lalajo Ipin Upin karesepna. Nu cikal lalangiran bari ngagambar Naruto. Husuna keur kanteponna teh. Nu bungsu dina koresi ngantai-ngantai momobilan. Ti mimiti mobil truk nu panggedena jeep, mobil tangki, sedan jeung dolak. Mah, acet obi dede. Cenah cadel maksudna mah mobil dede keur macet. Apal macet sagala budak karek 2 tahun ge. Da eta meureun remen ningali berita macet dina TV. Bada asar sok matuh imah geus resik bebersih. Gerohon perele dina rak. Olah-olah keur salaki geus ngawagir dina meja makan. Sanguhaneut pandan wangi ngebul dina Magicom ngahaja tacan diakeul. Maksud teh engke we lamun Kang Didin balik gawe karek diakeul. Ngarahaneut keneh. Biasa we deungeunna mah pangresepna sambal goang digoreng. Goreng tempe, goreng hayam jeung kurupuk udang. Hehejoanna mah lobak jeung peuteuy pangrim kolot ti lembur. Tas panen cenah peuteuy karek diajar buahan. Lumayan meuh-peuy pisan. Bari lalajo TV maturan budak teh pikiran mah kumalayang. Inget kana carita Bu Heri. Basa tadi beurang. Basa manehna ngahaja nepungan ka imah. Maksudna mah ngecelok duit 100.000 keur meuli beas. Geus mah 5 bulan Pa Heri salakina teu emol-emol meunang beja cenah Pa Heri geus kawin deui jeung urang Jakarta. Samalah geus dibawa ka Sumedang ayeuna mah. Dimangkotrakeun imah di anggrek. Geuning ibu mah mani bager henteu ngambek atanapi kumaha. Ceuk kuring muji. Kumaha deui atuh Neng Olis. Ibu mah rumaos teu gaduh pangasilan. Lamun ibu luluasan kumaha teuing nasib barudak. Kuring ukur ungut-ungutan ngadenge jawaban kitu teh. Karasa ku sorangan ge. Posisi awewe teu digawe ukur jadi ibu rumah tangga mah hengker. Sagala sieun loba kahariwang tangtu kana nasib kuring ge. Lamun Kang Didin sigah Pa Heri teh. Tapi ketang amit-amit jabang bayi. Moal Kang Didin mah asana moal tepi ka kitu. Kuring gigi deug ngupahan maneh. Ngebeberah sorangan keur anteng ngalamun di hareupeun aya nu uluk salam. Gentrak kuring mukakeun panto.
Barang brai hiji awewe ngajantem. Dedegena sedeng rada montok. Pakulitanana bodas, buukna panjang bangetna. Camohok biwir uirih. Nyoreng dang kantong leutik. Di gigireuna nangtung budak lalaki. Dedegana teu pati jauh jeung si cikal. Dina leungeunna ngajingjing momobilan. Punten, pami Adidin aya, eta awewe giak tumanya bangun rusuhna keur. Nu mawi Kang Didin mah muihna sok wengi. Kuring ngajelaskeun. Kumaha atuh manehna bingung-bingung mangga. Antosan we bilih penting pisan mah. Biasana mah dur magrib ge uwih. Ceuk kuring bari merean jalan nitah diuk di rohangan tamu.